tambah beduk itu anak. Terang. Tenang tukang son mau jebol mana selong siang. Jebol urusan atau panitia. Ye aing menyewa henteu. Tah. Itu anak ieu beuna keluung beduk bari ngarokok. Itu anak euy minantu aing keadaan soleh. Tetangga baji adu. Wih kieu itu anak Popanira. Ada minantuna. Wih kenceken. Dengekeun ku Abah sora abdi dah. Lamun salah tuh abdi ingetan ku Abah jadi ngareng jelema ieu. Macam-macam gerakan bae. Allahu akbar Allahu akbar. Eta betohana parkir deui langsung duduk. Atuh masyarakat datang kabeh. Ayeuna gini ieu, minantu aing ngajakan lebaran tuh. Makana ulah dianggap enteng tanu kitu, maaf. Santri mulai diomong bab adzan mah. Ngageder mah mah. Makana ibu punten mun yang minantu geus mending ka santri. Akur Bang Santri. Hidup santri. Atuh cek sasia modar lah dari hidup. Iya mah. Neng cek imuna. Anon mah keur penting pan neng ngahadiran pan keur teuing ngahadiran muludan di musola teh ngaranna ieu. Takin. Nanan? Nurul Mutakin panu ceramah Baji Jamaluddin, laju pan anu ngajina Ustaz Ombi eta mah ngadekeun meuningeunah. Mama Kabita hayang boga minantu duang kitu pan kakasia udah malah santren heueuh kadinya nama kakasia geus arusak kabeh mage teu ngarapikeun rezekina kakasia nu kae di pan S3 kuari geus gawe di percetakan orang kita batal. Kakasia mah cenah nu hiji di pan kuari S2 ayeuna nyokot jurusan kalistrikan jaka mari kasetrum. Untung dia teu paeh eta. Ari kakak siapa nu hiji cenah sarjana hukum jaka mari balik di penjara geus dihukum. Ieu neng mah cenah mun bisa mani ka santri mah teu kawawa beli kabita. Kumaha cek anakna? Embong mak. Kitu tah mah ngomongna. Jangan takut. Emang masih satu perawan banyak. Embong cenah mah santri mah surem masa depan. Angel mah kabeunghar. Angel kabeunghar tapi teh ada kaboga anak. Bu, neng, ulah geuleuh sampingna geuleuh semprotan anak. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil barayat wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wal karamat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafidhanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdhalil qurbat wa lita'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man fariha bina farihna bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya nu hala dirumi ieu jaga di poe kiamat sing keneh syafaat. Al mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama anu sekaligus kujisim kuring dipika hormat turun dimuliakeun, aparatur pejabat pemerintah setempat bil khusus kepala desa beserta jajaran kujisim kuring dipika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda kampung naon ya, Kampung Solear dijadikan pemuda nu saroleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang kempel kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul anu dirayakeun ku masyarakat Solear ngondang kula satahun keneh. Moga-moga perniatan orang Solear niatna anu sae sehingga pengorbanan masyarakat keluh kesal capek riut hulu asup angin panitia rapat anggus-anggus. Mudah-mudahan singa jadikan saksi di poe kiamat, jaga pangheulana digusur ku Allah ka surga. Amin ya rabbal. Ieu urang Solear hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ai calalageur ngomongna. Hayang salamet tah hayang cilaka. Teu araredannya jawabna. Sehingga para hadirin wal hadirat dina bulan Rabiul Awal ieu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah berkahna diutusna Kangjeng Rasul sehingga umat Rasul ayeuna di dunia rame-rame ngayakeun peringatan Maulid Rasul. Kunaon si kiai urang teh kudu muludan, naon sababna Rasul kudu diagungkeun? Saeutik jawabanana Rasul mah tos agung. Kunaon sih Rasul kudu dimuliakeun? Saeutik jawabanana emang Rasul mah tos mulia. Saha nu ngamuliakeunana? Allah, lain manusia. Andai kata orang Solear moal muludan, moal nurut ka Rasul, tenurut ka perintah Allah jeung Rasulna, bahkan tenurut karena perintah agama anu dicanda ku Kangjeng Rasul, maka kamuliaan Rasul moal luntur sagede kuman-kuman acan. Sabab nu ngamuliakeun Rasul mah lain Allah, lain manusia, tapi Gusti Allah Subhanahu. Ari urang mah kawajiban hirup kudu rumasa loba dorakman. Urang mah tiada hari tanpa dosa, tiada menit tanpa dosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana nyieun dosa. Ya urang mah dosa mah lulu atuh. Ibu-ibu keur ngaji masih kena ngomongkeun batu. Ulah congol cengi Rodiah. Aya teh Rodiah di dia. Aya teh Ana. Si Mimin sagala. Si Uyun aya. Aya teh Ici. Teh Icot ge. Teh Ija aya. Aya si Oda. Teh Masitoh ge. Aya kubrit amat urang solehan. Absen. Wah, rai urang solehan. Kasar mana ya? Camong. Ai si Udin.
Ai eta ngaran Udin aya bae nya di mana ge. Manta ngaran Udin mah ngaran pasaran. Atuh kula keur mondok dicaringin heubeul boga babaturan ngaran Udin 17. Udin sengkle, Udin dendek, Udin gendong, Udin hidung, Udin halis, Udin anu naon aya teh. Eta ngaran Udin, atunya ieu pan Safrudin Udin, Saipudin Udin, Kamaludin Udin. Hayang geura Jamaludin, aing teh hayang. Moal aing meneh Jamaludin dicabok kok manggil aing Udin mah geura aing hayang. Moal aing meneh Jamaludin bae mah. Lamun di dieu teh aya tadi mah tadi kula istirahat Jamaludin, geus eta mah Udin mah Udin eta beta. Ulah ieu mah Jamaludin bae mah. Terus ya. Atuh jakana ke mulai. Gerak laju urun bae. Urang mah rumah sahirup loba dorak. Ih, urang mah di mana nyieun dosa. Kudu rumah sahirup loba dos. Rasul mah jalmi bersih, urang mah jalma kotor. Moal nyambung jalma bersih jeung jalma kotor. Ngan urang keukeuh sama berumasa hirup loba doraka teu bisa ibadah ka Gusti Allah. Urang tetep keukeuh nyantelkeun awak urang hayang disapaatan jaga di poe kiamat. Sakumaha cek ulama ngomongkeun al muta'alliq yatasarrafu bi syarafil muta'allaq. Jelma nu nyangkolkeun batin jeung awakna bakal bisa kabawa mulia kumaha nu dicangkolanana. Lamun urang nyangkolkeun awak, nempelkeun awak jeung orang soleh, insya Allah kabawa soleh, amin. Lamun urang nyangkolkeun jeung ahli ibadah, insya Allah geuleutikkan bakal ka center ku ahli ibadah, amin ya rabbal. Sabab lamun urang ka surga kudu ku amal perbuatan urang, jang jauheun ibu, jang jauheun bapak nek make nu mana ka surgana. Ieu laki itu cenah kiai jaka ge cenah osok salat nu mana nu ngasupkeun ka surga orang solehan. Salat urang mah ya awak di musola hate jalan-jalan ka sawah. Punten ibu rek naros, ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat menang 2 rakaat hujan. Jawab inget ka pakaian, inget ka salat. Pakaian. Tapi jadi jalujur. Penjadah dong. Allahu Akbar menang 2 rakaat berhujan. Allah ya Allah aing. Mana ada kondangan isukan ya Allah. Aing baju eta ieu mah gagal li masyaallah. Aing baju Allah aing. Bener teh? Bener. Eta salat nu kitu nu bakal ngasupkeun ka surga atuh jauh amat Pak. Ieu laki itu cenah kiai jak kami ge di Salehar kuari mah aya pangajian loba kiai loba santri alhamdulillah. Atuh kami ge bisa husula cek orang Salehar jak kamari kula alhamdulillah cek orang Salehar salat duhur husuna kuat 7 rakaat. Lain husu da kitu mah Pak jelema linglung nu penting hutang. Benar. Cangkakak di leuweung inyuk talina salat maleuweung bebegih jadina. Boleh. Hendak makan di mana? Allahu Akbar. Kebayang hutang kabeh. Inna sholati wa nusuki wa sarimi wa qofi. Salat nu kitu Pak nu ngasupkeun ka surga jauh husu eta susah. Makana urang salehar kabehan urang hadirin ulah aku ahli ibadah, ulah aku ahli ilmu. Nah sebabna ibadah urang jang jauhin keneh ternyata. Sahabat Rasul, sahabat Rasul diperlombakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai sahabat, cek Rasulullah, siapa di antara anda sekalian, sahabatku kata Rasul, anu bisa sholat khusyuk, maka bakal diberi hadiah sorban kaula, cek Rasulullah. Atau sahabat kabeh ribut, hoyong sorban Kangjeng Ro, khusyuk. Pertama nu batal khusyuk Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Lain batal sholat, batal khus. Cek Abu Bakar dina hatena, moga-moga sorban Rasul beunang ku aing. Hiji ta batal khusyuk Abu Bakar Siddiq eta. Sahabat Rasul anu paling pohara. Rakaat kadua nu batal khusyuk Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Cek Sayyidina Umar, mun sorban Rasul beunang ku aing, asana aing hirup leuwih gagah. 2 batal.
Tilu Sayyidina Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Cek Sayyidina Utsman, piraku aing meminantu Rasul. Piraku ya sampan Rasul teu dibikeun ka aing paling meminantu. Tilu batal. Sayyidina Ali, maya Sayyidina Ali rek uluk salat. Rek doang. Ndek kitu. Dina hatena cek Sayyidina Ali, asana aing meunangkeun sorban Rasul. Begitu ditanya ke sahabat Rasul, aya di antara kami salat anu khusyuk, cek Rasul Allah, anjeun Abu Bakar batal khusyuk rakaat pertama, anjeun Umar rakaat kedua, anjeun Utsman rakaat katilu, anjeun ma Ali ketika rek uluk salam anjeun inget ka sorban kaula. Itu sagede sahabat hara resek salat khusyuk komo beungeut nu kararieu. Orang gadah doang. Lagi itu bisa darat. Allahu Akbar, ay langit. Alapatan senam sholat. Terus ya. Ulah itu cenah kiai, jak kami ge cenah sugan lain tina salat ka surgana. Sugan kami teh atuh ka surgana cenah atuh melalui puasa. Lah puasa urang mampu puasana dendam. Sugan aya urang solear nu mikir kieu ya dengekeun ku ibu-ibu jeung ku bapak-bapak. Sugan aya 2 poe ka puasa. Sugan aya nu kieu urang solear ya. Ya Allah Gusti, 2 poe deui rek puasa. Panjangkeun umur abdi ya Allah. Abdi teh hayang amat cara batur namatkeun Quran. Tahun kamari abdi teu tamat. Tahun ieu mah abdi hayang tamat. Gampang cara batur 2 kali tamatan, 3 kali tamatan. Abdi mah ya Allah hayang amat atuh sakali tamat maca Quran ya Allah. Hayang amat abdi puasa ieu mah hatam maca sholawat 200.000 ya Allah. Hayang amat abdi maca istighfar 150.000 ya Allah. Aya nu kitu? Mantap aing nanya ge pasti eueuhna. Nu dipikirkan ku ibu-ibu hiji baju. Juri baju kabeh dari aing. Remcadah doang. Nu kadua pikueheun. Nu katilu daging. Odah. Anon cenah anak sia geus meuli baju geus mah kamari cak engke mah cenah bulan puasa lalieur sia meuli ti mana aing mah ti lifa Karawaci sabaraha sia meulina 2 aya warna aing mah kuning hiji na kuning gading hiji cenah aing mah kuning tai la ilaha ari sia cenah odah geus meuli aing geus 2 gimana sih ya? Aing mati sabar subur. Sabar aja Marina 2 warnana hejo, hiji hejo na hejo leho. Hiji itu na hejo conge. Eta nu dipikirkeun baju, nu dipikirkeun teh naon teh ngaranna daging, nu dipikirkeun teh naon teh ngaranna pikueheun. Wah sugan ya Allah Gusti, abdi puasa nu ieu mah hayang amat abdi hatam taraweh. Jarang memikirkan kos gitu. Maka dengan berkah muludan berpikir ketika nek nyampe bulan Ramadan wayahna kudu niatan kos karar itu. Hayang maca Quran, hayang maca istighfar, hayang maca salam. Coba aja urang mah puasa teh dendam pindah nyapu di beurang ka peuting. Ji, mana panitia? Jepul. Aya eta cai SD. Iya, ya. Mantap kula datang nama ieu ka dia diondang disodok make caung. Aya caungna. Ampura panitia, kula mah eta caung embung menang nguseup embung. Kula mah embung menang ngaheurap, embung menang nembak, embung menang nyetrum hampura. Hayang menang ngagoreng. Hayang menang mais. Panitia. Udah ngusuk tapi sayang amat aja busuk sangat berat kiai coba dia itu kudu menang naon tuh ya cenah kiai hayang menang ngagoreng hayang menang ngasakeun bismillahirrahmanirrahim apunten rek ngaleuteuh lah atuh pantes haus jurig
Jadi itu pula kegeraan mau berkah dia. Iya resiko ceramah dua kieu, nanti beda dah di ditu cek ulah. Kebe pula di dia, aku aing langsung di beda mik. Dulu di beda kabeh cai, beren kiai kita kiri beda mik. Aku kudu ngising budak kiai ge. Bina-bina kabeh cai dulu. Aduh, masya Allah, alhamdulillah orang bararunah muludannya, alhamdulillah, capek gitu karas, kori datang, mau balik datang ke Ombi tadi ingus ke Ombi eta, bu ibu ayang terbaga minantu doang usaha Ombi, atau pulung be manehna, karena untuk kudu ngamodalan deui. Masya Allah baru ngakabehan kiai daratang, kori daratang, alhamdulillah. Jamaah daratang cuaca mendukung, alhamdulillah. Dulu kabe onu teu bunga bulan mulud mah. Pedagang balon bunga ngekek dijadikan budak laletik laku balon. Pedagang cilok laku jos deui nyolokan cilok bener. Seperti nyolokan cilok mah dari tadi cilok jos deui. Ngaruh wong cilok. Masya Allah alhamdulillah. Tukang bakso tukang cimol laris, tukang nondita, es laris, tukang nondita, basreng laris, alhamdulillah, berkah mulut. Yang lagi kuda ceramah dari racikan deh, nang ke tukang bakso bilang, alhamdulillah tidak bahaji. Senang, abi bisa bulan masalah biasa ternyata baksoan 2 kilo, 5 kilo apa haji cerita tuh. Alhamdulillah. Makanya sekali-kali ke tukang bakso jeung tukang cilok gratiskan bulan mulut. Iraha guys ya mulut isukan tanya seberapa dek bulan mulut. Lihat mulut dan aingnya cilok gratis, bakso gratis. Insya Allah lamun tukang cilok, tukang bakso ngagratiskeun muludan cilok jeung basona. Insya Allah panggulana ka surga jeung murubah dari asal. Kami apa tukang bakso di surga mulai dengan bakso saos di situ mah. Hei tukang balon sekali-kali gratis kan? Lepaskan kalau ulang itu tuh balon aing gratis lebih muludan tuh. Udah usia gitu tuh. Cokotan balon aing tuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu bararung. Masya Allah bapak-bapak bararung. Pemuda bararung. Dasarnya keceng lamun muludan kudu bunga. Dah cek Rasul kieu dangukeun. Cek Kangjeng Nabi man farihabina farihna bihi. Saja macam Rasulullah anu bunga kulahirna kaula farihna bihi maka cek Rasul aing bakal bunga ka eta jelema. Lamun jelema geus dibungahan ku Kangjeng Rasul jaminan surga. Eta geus alhamdulillah pentingnya urang bararung. Terus pan urang masuk puasa teh dendam bu puasa eta den coba setengah genep kene deui setengah genep kene geus kumpul na meja. Ya Allah bubur Cirebon tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araraya es campur kolak laju rujak puan es luban laju nondeita sepancau bogodoh nage aya bala-bala ya Allah buat komplit kabeh kayak joketan eta na. Ya Allah setengah genep kene geus nongkrong be bapak kolotna. Cek bapak kolotna jam sabaraha ieu. Karena kecenah abah sacek induna setengah genep angel lama. Aing teu kawa waktu segareuna ka wakai. Aduh aing meuni hararejo wakai. Aing neuleuh eta ge tai doang suban jauh be barang saya. Terus tak ditungguan bapak kolotna bari kieu be ngalehek. Datang maghrib tabe bedug ieu mushola ke masjid aya bedugana weuh tabe bedug ke pemuda trong soleh tabe bedugna gleb soler keblek soleh adan pemuda nu adan kudu pemuda ceng ulah aki-aki karunya dasar batu buka kita adan dan dik saki aki nu di mana pemuda nu ada
Allah canggih nu adan datang karena bar bobodoh biak 12. Ayo bapak puasa gitu dengan sukun ke surga jauh tengah penting malam pertama tarawih pemuda ikut giat ayo tarawih pemuda ayo musola dibersihan kamar mandi disikat tempat wuduna dipenuhan segala-gala malam tarawih ini sepakat tarawih lagi kabeh sat Allahu Akbar Pak semangat sami Allah diu berarti yang tengah sholat nanti ini bener tuh hari haram jadah dia bener kan ya haram jadah siap maman adil baju lamun ngimam tarawih boyor teraku contoh Allah Akbar cek imam Bismillahirrahmanirrahim. Cek pemuda diuk. Angkat ketem pasir hiang. Waladhdallin. Cek pemuda angel. Ini kan dia jawab nih. Aduh, Gusti, eta tarawih boyor teu laku. Kuduna nu semet. Allah. Pemuda kuat jajal laki-laki. Buka puasa ngakan ujak cangkale ngakan segala-gala di empat tarawih ngebut orolong udah keluar kabeh. Balik ti musola ka layang koloyong. Cek ieu abah kunaon aing mabok tarawih hilang. Nah, urang majang jauhan tak ibadah puasa ge. Ulah kitu cenah kiai ja kami ge osok maca Quran. Maca Quran urang teu akur jeung ilmu taj. Mantake wayah aku dan para pemuda solehar. Lamun rumasa maca Quran encan bisa panjang pendekna. Lamun mikra bulan puasa ulah sok hayang kana sapeker. Ulah ngisinkeun ilsin kadang ilsin. Benar tak? Batukin baca Hamim dibaca kunyana hama warang dari itu Yasin dibaca yes. Ini karak mandi dan kurang ya saya sih. To sin tos ya. Nah kurang tas. Makanya para pemuda supaya barisa maca nu adzan pemuda kencengana saurana ulah aki-aki nya usum lalayangan aki-aki nu adzan aya ana kadang ikut tetangga lembur dak peteng sana lepas waktu budak lalu dik naregat alayangan peteng lepas udah pemuda aya pemuda manu adzan aki-aki ge sumanget kamu solana benar adzan pemuda Allahu Akbar adzan mana eta adzan aing di Mekah tidak tolol sih korek bener jadi aing begini sengaja nih makanya udah Mekah aing pekarti hei aing dekat ada gitu saya mata dina iya mabok caung bang kenapa berat ngorama Allahu Akbar Allahu Akbar pan aki-aki semangat kamu sholat jaga aki-aki nama di sawara udah oh aing semangat mana baju aing gelap baju aing mana gelap celana aing mana gelap sami aing mana gelap leuba kamu sholat teu make celana kabeh nyangsang ditak-tak aing padang datang kamu sholat jangan ngaheun sabaraha sia cek pemuda ngeunah bujur sama mana
Black opal. Mantap kudu para pemohon. Mudah heuy. Awas. Kudu semangatnya. Mantap awas ceng kudu bari saadanan sebab ulah dianggap enteng eta adat. Ya Allah, imam pemuda panceng sarana mah teu tamat-tamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Tetapi lagi barang saya akbar deh tadi. Coba budak bejaan yang la ilaha illallah teu kapangi. Ceng, pemuda ulah dianggap enteng eta. Aya pancenah ge dia pula eta urang soleharnya. Kawin cenah jeung urang itu urang mana teh? Urang mana alaing maribaya. Aya cenah ge. Kameran di dituna cenah gitu deket mushola imahna. Cek metoana eta kaum mushola. Ceng cenah ceng bisa cenah adzan. Atuh bisa bah. Solehar lah. Panira. Kata budak solear. Yang bener cenah aceng bisa. Bang boleh dites. Enggak pati-pati kawin, Bang. Astagfirullah, enggak pati-pati kawin. Gitu kumaha, Bang? Kieu bae cenah aceng jabah salah geus kolot. Nama abah kan udah bedung. Aceng ngadang. Siap, Bang. Bagi tambah bedung itu anak. Terang. Tenang tukang son mau jebol monon selong siang. Jebol urusan atau panitia. Ye aing menyewa henteu. Tah. Itu anak ieu bina keluung keduk bari ngarokok. Cek anak euy minantu aing keadaan soleh. Tetangga baji adung. Wih kieu gitu anak Panira. Ada minantuna, wih kenceng dengekeun ku abah sora abdi lah. Lamun salah tuh abdi ingetan ku abah jadi ngareng jelema ieu. Macam-macam gerakan bae. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Eta betohana parkir deui langsung duduk. Atau masyarakat datang kabeh. Enak gini yuk. Minantu aing ngajakan lebaran tuh. Makana ulah dianggap enteng tanu kitu. Maaf. Santri udah diomong bab adzan mah. Ngageder bae nama. Makana ibu punten mun yang minantu geus mending ka santri. Atur mah santri. Hidup santri atau cek sasia modal lah dari hidup. Iya mah neng cek imuna anon mah keur penting pan neng ngahadiran pan keur penting ngahadiran muludan di musola teh karena ieu takin nurul mutakin panu ceramah nambah zaman udin laju pan anu ngajina Ustaz Ombi eta mah ngadekeun meuningeunah. Mama kabita hayang boga minantu doang gitu pan kakasia udah malah santren kadinya nama kakasia geus arusak kabeh mage teu ngarapikeun rezekina kakasia nu kahiji pan S3 wari geus gawe di percetakan orang kita batal. Kakasia mah cenah nu hiji di pan S2 ayeuna nyokot jurusan kalistrikan jaka mari kasetrum. Untung dia teu paeh eta. Ari kakak siapa nu hiji cenah sarjana hukum jaka mari balik di penjara geus dihukum. Ieu neng mah cenah mun bisa mani ka santri mah teu kawawa beli kabita. Kumaha cek anakna? Mbok mak. Kitu tah ngomongna. Jangan takut. Emang masih satu perawan banyak. Embung cenama santri mah surem masa depan. Angel mah kabeunghar. Angel kabeunghar tapi teh ada kaboga anak. Bu, neng, ulah deuleu sampingna deuleu semprotan anak. Kajana kerak beureun dilawan. Ya gitu kumaha.
Bener teman santri? Masya Allah. Tenang mang, kuari urung usim bulan mulut. Dulu berkat di pulang wadah. Santri para ramen bu. Tuh kok mau di Paneglang mah. Paneglang, Baros, Serang, Rangkas Bitung. Santri bulan mulut panen. Bugis pakai badminton. Rakyat agak gemblong pak. Seperti pakai kokobok. Beneran. Tuh di pulau. Ucing di mahkula daging kotok kalau di sebagian ucing. Berloba-loba na kucing daging kotok. Ucing. Ya benar. Ya Allah eta berkati alhamdulillah. Iman man sate tenang man. Mama nih kayaknya balik di kobong. Hidup juga kita jadi kiai. Restai kita jadi kiai, kita jadi pedagang bagus. Balik di kobong. Hendak jadi bos oncom, restai bos nama. Bos nah iya lu tuh bilang itu. Hendak cina jadi nam cina mama hendak jadi tukang ngajarahkeun. Oke. Hendak jadi tukang macam manakib maca chef. Wayu. Hendak jadi naon ngaranna nubuan koropak, hobae. Hendak jadi imam bae, mana? Hendak jadi tukang adan bae. Wah, nu penting dia ulah ngaku nabi bae hiji. Modar ke masyarakat kupur jadi ngaku nabi. Ca santri jadi na ulah sieun mamang je gegabah kuari jelema nu ngajarahkeun harese teu daraikeun. Sebab teu bara risa. Datang ka urang pan. Assalamualaikum, salam. Ka Ustaz anyar. Aya naon cenah, Mang? Cenah Ustaz ieu. Masyaallah ieu boga omongan tapi atuh ulah sini kada bebeja bae. Hayang sarah ka makom indung bapa, keur penting imping-imping dicekek. Kumaha tatang peumel enak pak kudu jarah cenah ieu. Nya eta hewan kalau tuh dengan cenah 35 tahun di jarah. Astagfirullahaladzim cepet eta gawe naon. Eta ge osok jarah mangan kieu nurutan kolot baheula jarahna. Assalamualaikum Pak Kolot. Pak Kolot kumaha Cilagur? Hampurannya ya anak injur aku ku jarah kada hampura. Hampurannya teu moal naon ka dieu cenah ieu. Eta jarah moal jarah zaman Hindu eta gitu. Di sakitu bae cuma doakeun mah kolotnya tidak kolot ieu juga kabeh doakeun ieu sakitu bae assalamualaikum. Balik deui be gebleg kita sia jarah kitu. Ya Allah, bebeja ka santri. Mantap mamang kudu bisa dorot. Atau kalau Ustaz mau ngajakin istiqomah. Kalau udah katakan Ustaz ngajakin istiqomah. Tadi ya Ustaz, jarah kami yang diantar. Atau bangga cak Ustaz teu naon. Tapi kieu Pak ieu kumaha? Ieu kuring mah jarah kuring mah paketan. Maksudna ku paket kumaha cenah Tad? Aya paket istimewa, aya paket komplit, aya paket sederhana. Maksudnya kematan paket khusus alias istimewa. Nah, paket komplit lah, paket komplit alias paket khusus Yasin sabalik 10 tilu puji 200 doa panjang. Eta paket khusus ada paket buka dua aya paket komplit, tadi komplit, kode istimewa. Beda, komplit melini khusus. Kode paket istimewa mah pakai Yasin. Kulhu doang, 11. Puji 100, doa sedang. Ai paket sederhana, terakhir eta mah kulhu doang 3. Puji 11. Doa robana atina doang. Tuh mantap gitu kan masyarakat ieu nya degel. Mempengolol cekek orang. Waduh lagi ieu paket khusus ieu komplit sabaraha duit? Eta mah mahal 750. Pajarna meureun nalar ilah hadarati nabi teu lieur Ustaz. Ye bener tenang. Doang eta bae nu keur haolan, beuteung manawona Ustaz haolan di deuleu eta nu di haolan 700 jelema. Kot ngelel Ustaz. Cek Ustaz bangsa, timah eureung subuh ku yang disebutan ieu. Kulantaran Ustaz da cerdas, langsung kieu mena. Wa ila arwahi ahlil kubur sohibul hajat anu teu kasebut ulah marah Al-Fatihah. Beres eta kabeh karawang. Ajutan cenah aya paket nu paling sederhana sabaraha duit? 2,5. Coba majikan geus Pak cokot nu paket sederhana bae. Mah bapak mah dicekek nih bina kena. Dicek Ustaz bener iya cenah daripada sederhana nih dicekek deui cenah. Bapak cenah geus paket komplit bae lah cenah. Awas oke. Berarti 750.
Ustaz ieu jeung rokona atuh rokok lah 2 bungkus panen Ustaz ngajarakeun euy langsung ila hadratin nabil mustafa paket komplit soalnya ada mendok lagi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah 750.000 barang kapannya nyokot paket itu sederhana aya teh sangarana iya bapak teteh arana cenah Odi oh ibuna Odah Odi Odah ilang kadang-kadang Fatihah Fatihah atau pakai sederhana ini pada 20.000 dicak-cak aku usaha lagi Fatihah di Fatihah deh terus kagokeun pakai lelol ngilu lagi Fatihah la ilaha illallah amin 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 hajat mamat hajat naon pasti mamat makana ibu punten ulah diturunkan kabodohan ke anak lamun ibu jeung bapak kuali ngarasa kolot anu gagal tidak bisa mendidik anak anaknya sukses urusan ilmu umum hebat boleh angkat jempol boleh bangga anak kita kepengen jadi bidan sukses jadi bidan anak kita kepengen jadi bos sukses jadi bos anak kita kepengen jadi DPR sukses jadi DPR anak kita kepengen jadi insinyur sukses jadi insinyur anak kita kepengen jadi dokter sukses jadi dokter kunaon dokter sukses bidan sukses bos sukses usolli teu bisa rukun wudu teu nyaho Rabbana karim kebodohan macam apa anu ku ibu jeung ku bapak diturunkeun deui ka anak enggak sama kurang baik ulah diturunkeun deui kebodohan ka anak sampai teu bisa ibadah ka Allah kadenge iya Rabbana karim silakan terus bisa baca Quran nyaho rukun wudu nyaho rukun salat dan jadi bos mangga dan jadi DPR mangga dan jadi lurah yang baik dah sadar kula jadi kiai kabeh bisa berebut berkat kiai kudu aya ustaz kudu aya guru SD kudu aya mahadil ghawabah kebodohan macam apa yang diturunkan oleh ibu dan bapak kepada anak-anak ibu baca Quran teu bisa padahal itu kitab suci nah Masya Allah. Hei bu pak si kadek isuk-isuk anak ibu SD tos dohor wayana asupkeun ka madrasah ayo sekolah SD kuat pohara sepatuna limit Masya Allah sarung kakina hebat seragamna licin menangis trika Rabbana karim bekalna dibere isuk-isuk kudu nyarap bisa asup angin tapi kunaon anak teu sekolah madrasah ngajar rendok bae ulah bener-bener kalakuan sia kabehan kieu nah kumaha tuh majuna negara majuna agama kan dina lagu Indonesia Raya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya membangun jiwa itu dengan ilmu ilmunya ilmu agama paham iya tos maghrib giring anak ka ustad dudukan magahan assalamualaikum waalaikumsalam teh Ana jeung saha cenah teh atuh ieu tah nyari bae da atuh eta cenah kasarman atuh salaki ampura lah aing nu kabeneran ari aya Ana hah oh Kadu Rahman terus saya nggak sahih ini contoh dia maaf. Nah, jangan sorangan baik jangan bapak nanti kaburutan ayah nanti kan dia nyerahkan anak lah si Mahmud. Contoh dia, dia baik. Siapa di ngomong? Itu. Masya Allah, nyerahkan anak ya si Muhammad. Masya Allah supaya pangelmuan ke nusantara wayana jatah teh mah rumah saja lemah bodoh teh bisa maca kudu wayan maniti pangelmuan teh bisa kita teh pae anu ngajikeun enggak teh pae anu nyolat Masya Allah pala hadinul hadirat makana ieu wayana Ustaz kudu karunyanya cenah kata teh insyaallah teh burung aya kitu mah
Mana Muhammad mohon cenah Abah. Cik kemana ngaji di dinya insyaallah bah. Laju cenah ya Ustad sabarasa bulanan jeung listrik. Atuh naon jajak budak teh sakana 10.000. Jam murah. Atunya jeung teh jatuh mahal pada pondok pesantren Salafiyah mah jeung ngaji di Sosompang mah. Tah teh mamayar tah 20.000 4 tahunan. Beli ngalo banyak Ustad. Ajak ribut. Cek Ustad boro-boro kembalian yang model kieu mah. Ya Allah, tajarakeun Ustadnya. Tah, atuh kabina-bina mawa ibu rokok, ulah loba Samsu, begina Ustad Samsu. Ulah loba gitu 5 tahuneun deh. Oh, cenah kiai sakitu mah teu kabeuli mah bae 3 bungkus mah. Cukup sakitu. Isin kiai tumpangan biskuit 2 kaleng. Supaya rada pas, gitu susu 5 blek. Nah, supaya lebih pantas gula 1 kilo, kopi 1 kilo. Supaya lebih mantap, beas nasa karung. Nah, supaya lebih pas, duit nanti 2,5 juta. Sedeng sakitu ge. Pan Ustad magahana ge pan semangat cek Ustad. Alif, ba, ta, jim, doa. Menang sampai anak orang torek ngaji di dunia kan jadi diciptakan oleh Ustad. Saking semangatnya. Anak orang tak pakai pengajian supaya bisa maca Qur'an, bisa maca Qur'an. Ting bu ya terus ya. Makana Bapak Ibu jamaah sadaya nu mantak urang kudu muludan teh rumasa urang majal madoraka. Tadi teh urang mah ka surga teh lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah geus ka surga teh ingetkeun ka surga mah lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Gusti. Ngan ieu ngomong kieu jeung nu bodoh Pak udah digede-gedekeun. Bisi kieu ieu engke. Dah keur penting di solear aya Ki Jamal ceramah. Laju ceuk kiai budak eta ka surga horeng lain ku amal perbuatan urang tapi kunaon ku rahmatna Allah enggeus dah teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan bae si rahmat datang. Atuh dia hakekok begitu ngaranna eta. Heuy mohon paling ka surga ku rahmatna Allah tapi ingat alhamdulillah ka surga lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah tapi ingat cek Allah Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah. Gimana teman? Ih, saya ngomong teh tah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Adanya tak kori teh leutik gede suka kula mah sorang mik da ome-ome. Kasih. Sama kula lagi bisa lah. Coba. Saya mahal baik kain kau Pak. Wani piro. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wallahu alam bimuradi. Rahmat Allah dipasikeun ku Allah kasah kajalma nu sok daek ngamal soleh. Kakara. Salat tilok ngaji teu beugeuh hayang ka surga. Enak aing mah jangan dengeun lagi. Salat tilok ngaji teu daek. Muludan per. Aya ka surga hayang pangeulana. Tegaharti. Nah, makanya urang ku surga lain ku amal perbuatan urang, ku sholat belum tentu, ku puasa belum tentu. Ayalah hiji ulama anu ngomong Imam Syafi'i Sikti man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah. Cek Imam Syafi'i Sikti sing saha bae jalmana urang mana bae anu datang ke tempat muludan maka eta jalma sarua jeung nyokot jeung meunang taman surgana Gusti Allah. Alhamdulillah berarti urang datang ka dieu hadir ka dieu cicing di dieu sarua jeung meunang taman surga. Alhamdulillah
kulantaran ilain hadis diprotes ku ulama Baghdad. Kabeh ulama protes. Imam Sri Sikti anjen walian amat. Wis. Naon teu meunang aing neuleuh jamai. Tadi dua. Terus wani nambahan. Wani nambahan. Iki mah gurunan. Bari cengar rese. Ieu kukula kaciri lo pake can lunas ya. Nu teu mayar bae aya pihewaeun. Aya bae nu kieu ya. Begitu ditepentar teh assalamualaikum waalaikumsalam. Ayeuna cenah ceng pemuda. Ayeuna muludan. Jageus rapat bari peutik modang ijamal. Mari leutik mah isim. Mari leutik mah isim ka kiai mah. Tenang ke orang masjidnya dia masjid dari foto jago udah 12 tahun lah. Tujuannya mah bagus eta hadirin jelema kadang-kadang atuh nak kiai datang foto jago 12 tahun dipeuncit diangseukeun ka kiai atuh kiai nyerengin dipaksakeun ngebretak kojon tower di wira ka lecet. Masya Allah eta kiai makan foto jago 12 tahun kojon tower di wira sabelah nikah dia balik ceramah langsung uluk salaman di beda assalamualaikum cek kiai. Jadi majikan budak kata bapak si assalamualaikum kumaha tadi itu orang kena korban kasus akan ketok jago di muludan. Hei. Terus. Ting. Ya. Karena moal pati-pati datang cek Imam Sri Sikti jelema ka tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Datang ka dia itu cinta maka Nabi diuk di dia mana aratel dulu imam amparna ke American UMG urut mega bah alas teuing nah teuing mulai cinta ka Nabi mah bener tak dulu ya tim ketimbringan Masya Allah kalau aja tina batu lamun lain cinta ka Nabi nah iya nu kararia mantap lamun ngadiran muludan hiji ulah kena kiaina kadia ulah kena Haji Jamaluddin nu kadua ulah kena berkat. Awas ya Bu papunten, lamun ibu jeung bapak hadir muludan karena berkat, maka derajat ibu jeung bapak di payunan Allah jeung Rasulna hanya sanilai segede berkat. Naudzubillahi min dzalik. Atos we dong kepada cinta ka Nabi, neuk rame neuk henteu kiaina nu penting gek diuk menang berkat alhamdulillah. Eueuh paling. Aku budak, kadang dapat maling berkat aing mah menang berkat alhamdulillah terkabere terjadi mas gitu dah urang mah tujuanna cinta ka Kangjeng Nabi gitu kartos dah nah iya Bu Pak ai kitu kumaha cenah kiai eta urang kudu cinta ka Nabi ya Allah Rabbana Karim ibu Kangjeng Nabi mah geus ngadoa ka Gusti Allah kumaha kitu Rasul ngadoana aya doa Rasul 3 doa Rasul diijabah ku Allah 2 nu hiji teu. Ya, urang bisa dahar. Dagekeun urang solehan. Urang boga pare. Urang boga sawah, urang boga mobil, urang bisa nginum, urang bisa dahar, urang bisa ngakan anggur, urang boga pagawean, urang boga mobil, boga imah, boga motor. Mun hayang nyaho itu doa ikut campur tangannya Rasulullah. Rasul ngadoa di masjid ijabah. Di Mekah lamun bapak jeung ibu ka Mekah aya masjid ijabah, di Madinah aya masjid ijabah. Rasulullah doa, nu di ijabah ngan dua doa nama 3. Mun inget kula kabeh dibejakan mun poe geus. Nah ai poe ulah maksakeun. Sia mantu angin to. Ai geus poho geus. Ulah terus bener tah? Ieu mah pokok salat poho susuratan. Ulah maksakeun moal bener. Sebab poho mah kabeh tilok ingat. Bola. Allahu Akbar imaman poho ruku bengges baca ayat tu pendek teu bisa ruku imam kuat makmum diburi nu ngabejaan mantap makmum kudu nyaho lamun imam ngabulak balik ayat leuwih ti 3 kali berarti imam poho hayang dibejaan cirina kudu diburi ku makmum imam makmumna eueuh diparek tanggal 29 Allahu Akbar waladhdallin salat Jumat Bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Poho imam kudu dari bejago kakak. Sanukri kuduna sanukri ukafala tangsa illa masya Allah. Imam po sanukri ayat barisan kedua buat balik langsung sanukri. Cek ibu-ibu kri kurang saya balik pancan beres Jumatan dah yang lain sholat di absen gitu ya jadi anak manggeng sholat di absen si maman ke RT tadi omong-omong ayah sanukri dia kalau maka balik kri can beres urusannya. Babangi maman sholat maghrib imamna was-was usolli usolli si pardi ayah barisan kahiji cek si pardi kamari sanukri kuari aing kira jamsen kumaha Rasul ngadoana nggak kita terakhir mau bisa katakan Rasul ngadoa ya Allah Gusti ulah mere cocoba di alam dunia ka umat abdi ulah mere siksaan ka umat abdi ulah mere musibah jeung bencana ka umat abdi sampai umat abdi maut kalaparan. Umat Rasul nu paeh kalaparan moal aya sebab geus meunang doa Rasul baheula ka Allah. Kari-kari ulah ikhtiar cauk geura pelak nu ngojek geura ngojek anu jadi karyawan geura gawe nu jadi patani geura tani nu dagang geura benerkeun dagangna. Ayyukum ahsanu amala di mana Anda berbuat baiknya. Lamun ayyukum ahsanu amala anja dina dagang benerkeun dagangna. Ahsanu amalana dina tani benerkeun tanina. Ahsanu amalana jadi pejabat kumaha ieu rakyat sumur makmur. Lamun anjeun ahsanu amalana dina jadi kiai ajak masyarakat sing bener sing ikhlas. Kudu kitu. Ahsanu amalana di mana? Itu ibu jadi rumah tangga sing benar jadi rumah tangga ulah ngotobang utama si kasalaki kolol doang. Dengarkan ibu-ibu sahebat-hebat nawewe ahli ibadah tapi lamun kasalaki ngalunja kasalaki nyentak kasalaki molototan hapus amal ibadah ibu. Dengarkan ibu ciri awe anu solihah daimul haya mayangkeun ka isin kasalaki mun ngomong urang tungkul kudu make adab tatak gelas sirup mah. Rasul diutus ke alam dunia lain nyampurnakan ilmu nyampurnakan akhlak kunaon kitu lantaran setiap jelema berakhlak pasti berilmu tapi ingat tidak setiap orang berilmu berakhlak. Dengarkan baheula ulah betul-betulan guys. Saya memang bener iya. Bapak ulah so ego ngarasa salaki ya kadang-kadang gitu kan salaki ego nih Pak ibu-ibu itu wanita lemah saudara jangan kita galaki harus kita ayomi harus kita sayangi cek ibu-ibu cocok kiai terus kiai ditakan dengek ku jeung bapak siap tenang Pak kadang dibabak deui poe Bu ulah hai dusun maksud aing lho pamajikan saya ka kiai hayang heuy ya Allah Gusti kalak panggih ibu kah gitu kah eta teh kah teh bahasa sopan ibu nah garelis ya jendol. Ciri awewe anu soleh ama daimul haya mayangkeun ka isin kasalaki. Masya Allah lamun ngomong harapan salaki kudu tunduk jeung bapak ge sing kade awewe diciptakeun tina tulang paling kiri biasana tulang mah tilok lempeng rata-rata bararengkok mata kedikang mah akhlakna barareng. Mata kayana siling syukuran bae ka Gusti Allah anu ngeunaheun mah ieu nu paling nikmati yang ada. Bapak boga pamajikan cerewet nuhun ya Allah Gusti pamajikan abdi mah cerewet geus teuing ya Allah teuing sedep pasakanna ya Allah geus teuing cerewet ge ya Allah lantaran sedep sambelna biasana lamun sedep sambelna di sambelna kesok sedep naon ieu maksudna bias abdi mah cerewet ya Allah Gusti geus teuing ngeunaheun teh kudu meuli radio tinggal nyetel bae tenang jadi kan makos gitu cara dalam buatan naon geus di pabrikna Pak
Orang nanya 3 kata dibalikin mah 150 kata. Orang itu orang nanya, "Mah, di mana?" Asa gitu. Orang "Mi, di mana?" atau "Mah, di mana?" Heh, dengar kan isuk-isuk bibit cenah katakan sekolah nu cenah teu kumpul pin cenah menyesalan juga cenah matai kotok. La ilaha illallah. Urang nanya di mana kata kotok kabau teu kaharja aing. Areng jadah kadoan ieu. Antu bantang naon tos di warung, Pak. Sabar kedeung. Jeung naon teh? Ku amprekan teuing. Salaki. Mantap Bapak kudu sabar beres teuing. Majikan cerewet teuing, pamajikan mending ngucap rewet da radu cicingan, abatam medong gedebong. Ibu ge kata salaki kumaha ge syukuran bae. Nuhun Gusti Allah Gusti, abdi membuka salaki ya Allah hideung ya Allah wios ya Gusti. Salaki abdi mah hideung wios hideung ya Allah hideung mah angel kabelok ya Allah. Ya kamari ge ngarena jembatan ka doang adik kakak ya Allah. Kamari ge eta jalan eta leutak nangleuk dina pipi ya doang kulit teh ya kalau leutak. Wios Gusti abdi mah syukuran ya Allah pangaruh salaki hideung ya Allah kamari ge ngariung nyokot berkat dalapan teh nyahoan ya Allah ya hideung ieu. Nah juga ya Allah, dan laki aku cuma mantas mana deh ya Allah, dasar kulit hitam baju biru deh ya Allah, itu mah badan biasa, badan bagus sih mah badan delan, pan baju biru kecuy, itu badan ya Allah, pergi dong cakang tangkil ya Allah. Masya Allah, lestai, mending hidang kulitan, lagi tuh hidang mah, dulu garut pentung. Bener tak? Nggak syukur ben waya. Nggak sepanjang ayah nama bapak ayah kalau sok kemaran bae ka mama. Atuh aja mama gelas kemaran ka bapak, gelas ke bating. Majikan saya. Oh ya jadi full komplit ya orang soler orang sadar doang. Kori banyak orang sekarolot, Pak, nya sih mah, orang sekarolot kori orang mamaran, kori orang siling hampurakeun dosa siling maklum. Lamun bapak teh loba kakurangan ayeuna mah bicarakeun ka mama, Japan kori mah anak geus araraya geus gararawe alhamdulillah. Mama wayana ulah sok nyokotan Bang Emok. Binti. Hei. Syukuri anu ai. Yang penting mereka ibu dahar bisa dahar, dengekeun. Bisa dahar imah teu kabocoran, anak kapalaban, awak sek. Ya Allah, nyatu jeung sangrai uyah dipurulu ku daging. Atuh geuna. Aing salah gitu ngomong. Yang penting awak can. Alhamdulillah. Coba lamun kegering, nyatu jeung paria, atuh pahit. Gaya orang ya, mereka mau udang saya, kumak itu. Ya, lamun ngaku cinta ka Nabi, wayahna ya. Lamun ngaku cinta ka Nabi, kudu cinta ka sunnah Nabi, tulungan sunnah Nabi. Wayahna jeung tatangga sing alalakur, jeung baraya sing alakur, rumah tangga sing sarenang sing rarepok, sering hampurakeun dosa, saling maklum, jelema nu sampurna. Sanajan jelema hebat silatna di kamar mandi labu. Bu abu. Cek anakna, abah kunaon aing labu. Pan abah pinter silat. Cek kaki suing laleur mah jadi. Mantap ieu berkah mudah sing alalak, sing balalak. Hiji lamun ngaku cinta ka Nabi, ciri cinta ka Nabi daek hadir berjamaah salat wayahna. Ieu mushola mun bisa berjamaah geus 5 waktu. Can bisa kiai 4 waktu. Can bisa kiai 3 waktu. Can bisa kiai 2 waktu. Can bisa kiai 1 waktu. Sapoe saeuting minimal ulah sampai dincak mushola. Sebab ieu bakal jadi kapal, ceng. Sapilotna imam. Siapa penumpangnya? Makmum. Kumaha lamun urang solear masjid. Nyumbang teu beuki ngeusi teu daek kana ieu masjid. Kabawa moal ka ieu mushola. Kabawa urang dia keneh. Kudu tetep mushola ieu kabawa jaga. Ngan lebah pintu neraka burulug digubrageun. Hai, ini naik berjamaah. Can bisa kiai kamu sholat, ulah sampai ninggalkeun sholat. Wayahna sok. Ulah sampai ninggalkeun sok. Makanya cek Allah di Quran ciri jalma munafik na ya, ciri jalma munafik ciri na. Teu kudu nanya deui. Cek Allah ciri jalma munafik mah kieu. Wa idza qamu
kamu nggak bisa gitu lah. Wa idza qamu ila sholati qamu qasana. Tadi sawer yang aja. Allah ya mantap yang aja. Panitia. Saya mulai disawer. Udah saya mataki baik aja kayak gitu. Alhamdulillah nginumna cai harang. Sebab cai harang mah cai anu murah. Karena murni murah. Ciri jalma munafik mah di mana-mana datang waktu sholat kusala. Datang waktu sholat kusal be. Engka-engke. Tungtunan jadi bang. Oh, aya nasaralatnya. Anak orang kita sok. Ibu hoyong teu rumah tanggana adem. Bapak hayang teu rumah tanggana adem. Pemuda nu ala ngarakena kawin hayang teu rumah tanggana adem. Asup ka kulkas. Mun hayang adem rumah tangga, cek Rasulullah modalna pertama iqamatus shalah. Apa hubungannya salat dengan rumah tangga Kiai? Cek Gusti Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jalma tukang ngadegeun salat saenyana salat teh ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan goreng. Otomatis jalma tukang salat mah akhlakna bagus, perbuatanna bakal adem rumah tanggana. Ya Allah, masya Allah. Pabajikannya asem, kurang asin, asa anjeun apa? Badar. Kumaha cenah Pak karasa? Lain teh deui, beuting uyah bah. Pinter salaki anu aya akhlakan jeung adaban jeung ilmuan mah ayeuna mah meuli uyah teh warung mana? Warung kulon. Engke mah ulah ka warung wetan bae kitu warung kulon mah asin teuing uyahna. Sayur asem asin. Hebat pamajikan kasinggung tapi teu marah. Imah lain berdasar asin cek pamajikanna leho ta uyah ieu. Kumaha cek pamajikan tinggal ngakang ge. Eta teu bener da rumah tangga akhlak urang teu bener. Nyawa pamajikan hideung. Sesalkina ti mana bae tina tutung. La Allah. Ti mana bae tina tutung. Atuh pamajikan ge heunekeun dah. Tos di warung kanjut laer tutup eta ka laer-laer ka bawa tungtung mah eta. Ih, masyaallah. Ieu akibat akhlakna kurang bagus. Anu kadua mengaku cinta ka Nabi wa huduru majalisis sholihin, sok naik hadir di majlis taklim kiai, sok naik kana raji wayana ngaji saminggu 2 kali, teu bisa saminggu 2 kali, saminggu sakali, teu bisa saminggu sakali, 2 minggu sakali, teu bisa 2 minggu sakali, 3 minggu sakali, teu bisa 3 minggu sakali, sabulan sakali, teu bisa sabulan sakali, garis finish 40 poe sakali. Lamun jelema geus 40 poe tilok ngaji maka hatena bakal paeh. Fazadahumullahu barabah. Ditambahan ka Allah gering sifat munafik napal hadirin. Lamun jelema geus tilok ngaji 40 poe 40 beuti. Nauzubillah min. Adak ngaku cinta ka Nabi lain ku muludana bae, ngajina. Lain ku muludana bae, salat berjamaahna. Lain ku muludana bae, ku akhlakna. Minimal paling saeutik daek rajin maca salawat sapoe saeutik ulah kurang ti 500 kali. Tiap tos salat berarti 100 kali. Wayahna lamun hayang disapatan engke Rasulullah ingeteun ka urang. Nu mana cenah kieu salawat anu pendek bae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim pas pena muter. Cek Rasul, man asurat alaihi hajatun falyukthir minas salati wassalami alayya. Jalma anu boga pangabutuh hese ka hasil, dagang teu laku, bisnis teu gul. Masyaallah tani teu hasil bae. Falyukthir minas salati wassalami alayya. Cek Rasul, bila lobakeun bae maca salawat ka aing menyetorkeun ka Allah. Lobakeun maca salawat. Terus kalau kieu mah 2 wiridan bae bah dari teu bah ieu. Aki-aki ini 2 wiridan hiji lobakeun maca istighfar. Naon maca istighfar lobakeun hayang dihampura. Rasul tara petol, Rasul mah manusia paling mulia. Bahkan Rasul ahli surga. Sadinten sawengi tara petol maca istighfar 100 kal. Terus aya na urang getos salat berarti 20 kal. Nah kitu wayahna astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nu kadua lobakeun maca salawat di dunia yang disenter ku cahaya Rasul, di akhirat hayang menang syafaat roh. Amin ya rabbal. Kartosnya karti
Aduh geus ngarti masakin we muga-muga aya manfaatna. Terus hidayah taufik ya Allah lepat kepaduan kuring. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina wahdi ahla hadhil qaryah. Allahumma hdina wahdi ahla hadhil qaryah. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.